Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Semadana ayo orang sami-sami ngaturkeun puji kepada Allah Subhanahu wa taala kalawan mengucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Oge sholawat orang curah lampahkeun ka junjunan orang sadayana nyatana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oge teu kalangkung orang maca salam ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ku mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Dina video anu ayeuna urang ngajengkeun deui aosan tanapi darasan kitab Sarah Sapinahna tanapi kitab Kasifatu Sajana. Ieu kita merupakan karangan ulama besar Indonesia nyatana Syekh Imam Nawawi Al-Bantani anu mana saat acana orang parantos rengse macakeun muqaddimahna. Maka ayeuna hayu orang lajengkeun deui darapan darasan kitabna. Namun sateuacan orang ngalajengkeun kana darasan kitabna, urang ngalap berkah heula, urang intunan heula ka anu gaduh ieu kitab. Malah mandar urang tiasa kenging ilmuna oge tiasa ngamanfaatkeun anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususon Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga orang kawitan wae sasarengan mangga kanu bade buka kitabna masih di halaman tanapi dina kaca anu munggaran hiji dua tilu kahatilu kaopat jajarna ti pali handap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumihi masyayikhihi ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh saha al musannifu musannif rahima moga mikawelas hu ka itu musannif saha Allah taala Gusti Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu pamaringan nikmat ageung, Ar-Rahimi tur anu maparinan nikmat alit. Aya bikulli ismin tegasna ku sakur-sakur jenengan min asma'i dzati tina pirang-pirang jenengan datna Allah al-a'la anu mahluhur.
al-mausufi anu kasifatan bikamalil af'ali ku sampurna pirang-pirang padamelan au bi irodati dzalik atawa ku ngresakeunana itu kamalil af'al u'alifu ngarang kuring mutabarrikan bari ngalap berkah au musta'inan atawa bari minta pitulung pasaro tos mertelakeun bidalika ku itu kullu ismin saha syekhuna guru urang sadayana Ahmadu diniyati nyatana Ahmad bin Yati fi hasiyatihi dina hasiahna itu Syekh Ahmad ala usuluddin dina tanapi kana tanapi bab usul fikih ibtidaan ngawitan ieu ibtidaa tos ngamimitian saha al musannif kitabahu kana kitabna musannif bil basmalati kalawan bismillah iktidaan karena turut bi kitabil aziz kana kitab anu agung nyatana Al-Qur'an ibtidaihi dina ngamimitiana ieu kitab biha kalawan nganggo bismillah ay fi lauhil mahfud tegasna di lauhil mahfud au ba'da jam'ihi atawa dina sabada ngumpulkeunana itu kitab wa tartibihi jeung nartibkeunana itu kitab bil mushafi dina mushaf wa amma jeung anapun ari perkara nyatana hadis ruwiya anu diriwayatkeun ieu hadis tanapi emak anna awwalama kana sa'nyana mimitina perkara kataba anu geus nuliskeun hu kana itu mah naon al-qalamu pulpen ana eta ari kuring at-tawabu lepat ana eta ari kuring anu agung at-tawabu eta anu narima tobat wa ana jeung ari anu agung atubu eta anu nerima tobat alaman kajalna taba anu tobat ieu siman bahwa maka ari ieu maruwiya fi syakil arsi eta tetep dina tihangna aras wamtisalan jeung karana turut wa itoatan jeung tegasna turut li amrihi kana parentahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi dina dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaluna ari mimitina perkara kataba anu nuliskeun kana itu emak katabahu anu nuliskeun hu kana itu emak naon al-qalamu pulpen Bismillahirrahmanirrahim eta lapan Bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtum jeung di mana-mana nulis aranjeun kitaban kana kitab faktubu maka kudu narulis anjeun ha kana itu bismillah
awalahu dina mimitina itu kitab, wahya ari itu bismillah miftahu kulli kitabin eta pamuka saban-saban kitab, unjila anu diturunkeun ieu kitab, walamma najala jeung samang-samang saturun alaya kakula atawa kasim abdi saha Jibril malaikat Jibril biha sarta itu bismillah. A'ada maka ngabolak-balik kana a'ada maka ngabolak-balik itu Jibril kana itu bismillah salasan kalawan telu balik. Waqala jeung barang jeung ngadawuh itu Jibril ya ari itu bismillah laka eta pikeun anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali umatika jeung pikeun umat anjeun pamur maka kudu marentah anjeun hum ka itu umat layad ulah tinggal itu umat kana itu bismillah bisain dina hiji perkara oge min umurihim dina pirang-pirang urusana itu umat pa ini maka sanyana abdi lam ada eta henteu ninggalkeun abdi kana itu bismillah torfata ainin dina sakecepan panon oge mundu nujilati mimiti diturunkeun itu bismillah ala bika ka bapa anjeun nyatana Nabi Adam alaihi salam wakada jeung eta nya kitu deui wakada jeung eta nya kitu deui sapertikeun malaikat Jibril al malaikatu ari malaikat wapi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat ida katabtum di mana-mana nulis aranjeun kitaban kana kitab faktubu maka kudu nulis aranjeun kabeh di awalihi dina mimitina itu kitab bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim wa idza katabtumu jeung di mana-mana nulis aranjeun hak kana itu kitab hak kana itu bismillah faqra'u maka kudu maca aranjeun hak kana itu bismillah. Warwiya jeung diriwayatkeun anhu ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana sanyana Kanjeng Nabi Muhammad qala eta ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takhallaqu maka kudu nyerian akhlak aranjeun kabeh bi akhlaqillahi kalawan akhlakna Allah wala syaka jeung ulah mangmang deui naon anna adatahu sanyana kabiasaanana Allah Ta'ala tibtidai kulli suratin dina ngawitan kana saban-saban surah dina Al-Qur'an al-ityanu eta ngadatangkeun bil basmalati kalawan lapan bismillah siwa baraatin kecuali tanapi salianti dina surah baroah teh nyaeta surah At-Taubah panahnu maka ari urang sadayana makmuruna eta anu diparintah kabeh bihi kana itu ityan wa amalan jeung ngamalkeun bihadisin kana hadis bihadisi Abi Dawud kana hadis anu diriwayatkan ku Abi Dawud wa ghairihi jeung liana ieu Abi Dawud kullu amrin dibadin la yudau fihi bismillahirrahmanirrahim kullu amrin ari saban-saban perkara dibalin anu ngabogaan tingkah hade la yudau anu henteu dimimitian naon bihi itu amrin bismillahirrahmanirrahim kalawan maca bismillahirrahmanirrahim bahwa makari itu amrin amtarun eta anu
bisa umpamakeun kana hayawan anu eueuh buntutna au ajlamun atawa anu eueuh leungeunaan. Wal balu jeung ari maknana lapad bal tadi di luhur aya kulu amrin di bal asyarafu eta ngabogaan makna mulya wal adhamatu jeung agung awil halu atawa ngabogaan makna tingkah wasya'nu jeung tegasna kalakuan alladzi anu diseja yuhtamu banget naon bihi itu ladi saraan mungguh sara wa maknal ihtimami jeung ari anu diseja banget bihi ku itu ladi tolabuhu eta nyuprihna ieu ladi au ibahatuhu atawa menangna ieu ladi bi alla yakuna kalawan yen ulah bukti ieu ladi muharraman eta anu diharamkeun lidzatihi kana datna ieu ladi wala makruhan jeung ulah anu dimakruhkeun ieu ladi lidatihi karena datna ieu ladi lakin datut labu namun tatapina henteu di suprih naon al basmalatu maca bismillah ala muhakiroti kana perkara anu hina ala muhakirotil umuri kana anu hina kana perkara anu hina mungguh sara kakan sil jabalin seperti nyapuan jarian tanapi ngiceun runtah walatut labu jeung nya kitu deui henteu disuprih ieu bismillah lidzikril mahdi kana bikir anu meles katahlili sapertikeun tahlil waqala jeung parantos ngadawuh sasehu Syekh Amirah wal balu jeung ari maknana bal eta dina luhur tadi anu kulu amrin di bal aidon di al qalbu eta hate kaana kaya sanyana na kaanal amru kaya sanyana perkara lisarofihi karena mulyana ieu amro wa agamihi jeung agungna ieu amro malaka eta ngamilik ieu amro qalban kana qalba sahibihi kana hate anu ngabogaana ieu amro listigolihi karena katungkulna ieu sahib bihi kana itu amro Wati kaulihi jeung ari lapad pi dina wati kaulihi pihi tadi di luhur aya lapad pihi nya li sababiyati etapi sababiyah wati kaulihi wapi jeung ari lapan pi kaulihi dina dawuhan Kanjeng Nabi bihi eta lapan bihi li sababiyati eta ngagaduhan makna pi sababiyah ala kiasi netepan kana ngiaskeun ala
kiasi qaulihi eta netepan kana ngiaskeun kana dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhalat asub saha imro'atun awewe annarokana naraka bihirrotin kusabab ucing ay bisa babiha tegasna kusababna ieu ucing atana pihiroh ay bisa babiha tegasna kusababna ieu hiroh hasabat anu ngerem itu imro'ah hak kana itu hiroh wahia jeung ari ieu imro'atun eta awewe min Bani Israila eta ti golongan Bani Israil. Wal abtaru jeung ari maknana lapad abtar maktu udzanbi eta anu buntung buntutna. Wal akto jeung ari maknana lapad akto man eta hayawan kotoa anu pegat naon yadahu sampeanana cokorna itu hayawan au ihdahuma atawa salah sahijana itu iadah. Wal ajdamu jeung ari maknana lapad ajdam bildali kalawan ngangodal harap anu dicecekan teh almu jamah anu dititikan al maktu'u eta anu dibuntungan naon aliyadu leungeunna atawa tiasa oge al maktu'u liyadi eta anu dibuntungan leungeunna. Wakila jeung dicarioskeun ada hibu naon ada hibu jalma anu ada hibul anamili eta jalma anu leungit pirang-pirang tungtung ramokna. Wakola jeung ngadawuh saha al-Barawi Imam Barawi wa ari itu ajdam illatun eta panyakit ma'rufatun anu dikanyahokeun bahwa maka ari hadis min babi tasbihi eta kalebatkeun tina bab tasbih balig nyata anu nyarupaan min babi tasbihi baligi eta tina bab tasbih balig. Wa makna hadisi jeung ari hartina itu hadis kullu syai'in ari saban-saban perkara lahu eta tetep pikeun itu syarofun ari kamuliaan wa adomatun jeung kaagungan au kullu syai'in atawa ari sakur-sakur perkara yutlabu anu disuprih au yubahu atawa anu dimenangkeun itu syai' au kullu syai'in atawa saban-saban perkara lahu anu eta tetep pikeun itu syai' kolbun ari aya hate ayam liku tegasna ngamilik itu kolban kana hate layubda'u anu henteu dimimitian bisa babi dalik kasyai ku sabab eta perkara naon nyaeta bismillahirrahmanirrahim kalawan ucapan bismillahirrahmanirrahim bahwa maka itu kal hayawani eta di
seumpamakeun kana hayawan al-maqtu'il dzambi anu dibuntungan buntutna au kaman atawa seperti jalma qata'at anu dibuntungan naon yadahu leungeunna ieu si iman au kaman atawa seperti jalma dahabat anu pegat naon anamiluhu pirang-pirang ramona ieu si iman au kaman atawa seperti jalma bihi anu tetepikeun ieu si iman judamun ari pirang-pirang corog panyakitnya pinaksihi dina kurangna ieu si iman wa aibihi jeung dina celana atanapi kagorenganana ieu si iman saan mungguhing syarat wa intama jeung sanajan sampurna ieu si iman naonana hisan panca indrana wah tulipa jeung diperebutkeun atanapi wah tulipa jeung ikhtilaf berbeda bil basmalati dina bismillah hal hiya nah ari itu bismillah ayatun eta ayat minal fatihati tina fatihah wa min kulli suratin jeung tina saban-saban surah pa inda maliki maka mungguhin Imam Malik annaha sanyana ieu bismillah laisat eta lain ieu bismillah ayatan eta ayat minal fatihati tina surah fatihah wala min kulli suratin jeung lain tina saban-saban surah eta mungguhin pendapat Imam Malik wa inda Abdullah bin Mubarak jeung mungguh Abdullah bin Mubarak anhasanyana itu bismillah ayatun eta ayat min kulli suratin tina saban-saban surah buktena Al-Qur'an wa inda Syafi'i jeung mungguhin Imam Syafi'i anhasanyana itu bismillah ayatun eta ayat minal fatihati tina fatihah dan benten pendapat bismillah menurut beberapa imam madhab watarodada jeung mendag mayong atanapi ngabulak balik Imam Syafi'i piawiriha dina liana fatihah walam yahtariku jeung teu ikhtilaf para ulama piha dina itu bismillah pinamli dina surah an-naml fi addiha dina milangna itu bismillah minal qur'ani nyatana tina Al-Qur'an wa min khawasiha jeung eta tetep tina khasiatna itu bismillah widatala di mana-mana maca kana itu bismillah saha sahsun hijalma inda naumi nalika bade obo ihda wa isrina marrotan 20 hiji naonana marrotan balikanana umina maka disalamatkeun itu si sahwas tilkal lailati dina eta peuting minasyaitoni tina pangkodana setan wa umina jeung disalamatkeun naon baituhu imahna itu si sahsun minasariqati tina maling wa umina jeung disalamatkeun deui itu si sahsun atanapi si sahwas min mautil faj'ati tina maut anu kaget wa ghairi dalika jeung lianti mautil faj'ah minal balaya nyatana tina pirang-pirang balai apada geus ngaedahkeun kana itu khawasiha saha Ahmad As-Sawi nyatana Imam Ahmad As-Sawi jadi dimana-mana bade bobo terus orang macakeun bismillah 20 hiji balikan maka
khasiatna teh nyaeta si jalma teh tanapi jalmi anu macakeun kana eta bismillah teh bakal diselametkeun tina gangguan setan, oge diselametkeun imahna tina maling, oge diselametkeun tina maot anu kaget sareng tina saban-saban balai. Kasauran Imam Ahmad As-Sumi. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Sakitu bae dina waktos anu ayeuna. Insyaallah dina sawatara waktos anu bakal datang urang lajengkeun deui pamugi aya manfaat anu tiasa dicandak. Anapun dina kalepatanana mangga tiasa di komen di palih handapnya, palih mana nu kedah di sayanana maklum da nuju diajar sami tos lami teu babacaan ieu tambah kesel malah mandar we janten amal jariah kanggo sadayana. Ayo orang tutup bae ku doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.